Uning awayan sawengi neng ucur hayati nu saya awon kasaksi nangemutan nu sayakti jandian conem kurang tangtos kaharti hakaka kurang tangtos kaharti eta kasopono kasona royong kajalan sono mono sono patepang di jalan warga seni padalangan mere contona didikan hantuningan diaturan unyang kana pangwangunan rempuk dukung sauyunan gotong royong babarengan. Bendra mendra sastra winular hiyane upakulingan rana genturakan tinutur genterakan cinnarita tah ladang kituan teh euy bisa maraban anak pamajikan teh bisa mereka inung bapak teh bisa ngebangun madrasah masih gitu manfaatnya teh. Mau berenang mah. Hah? Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing paranyang umur nu ngajawab salam sing jantan ahli surga nu ngajawab salam sing engal angkat ke tanah suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Lama ba'du marah tere hargi waktu parantos nunjukkeun kana 10:30 tangtosna sabadaya acara baris aya deui acara papentas nyaeta nabuh wayang kulit di bumi masing-masing. Nu dipihormat puji syukuri para alimil ulama nu aya di wilayah nu aya di daerah pangapunten teu disebatan hiji-hijina puji syukuri para kiai boh nu sepuh boh nu anom terus disyukuri jasa silaturahmi sinareng para guru-guru nu aya di wilayah nu aya di daerah. Mudah-mudahan we tawi silaturahmi sinareng para kasepuhan utamina sing janten sababia urang sadayana kenging kebahagiaan dunia rawa akhirat amin. Nu dipihormat puji syukuri utami para karang taruna IKTB nu di
kesepuhan ku ketuana kelayan ieu acara ge nu diayakeun ku Karang Taruna IKTB gawe bareng sinareng para masyarakat sekaligus kenging dukungan ti aparatur pemerintahna nu aya di daerah. Mudah-mudahan sepak terjangna para Karang Taruna sing dicatatkeun jihad dina jalan agamana Allah, amin. Utami doakeun Karang Taruna nu aya di ieu wilayah mudah-mudahan sing sukses duniana, sukses akhiratna, sing jadi pemuda harapan agama, harapan negara, nu bisa ngabungahkeun keluargana, boh nguntungkeun kanggo daerahna, amin. Oge utami nu dipihormat puji simkuring di aparatur desa nu alhamdulillah parantos ngadugikeun sambutan. Mudah-mudahan pemerintah nu aya di daerah sing dijadikeun pemerintah nu amanah kenging ridona Allah di dunia ila yaumil kiamah, amin. Oke mustamiin mustamiat ibu bapak sepuhano nuntut biasa dewi icik dewi wiji ditataan hiji-hiji na puji simkuring nanging tengirangan rasa hormat di simkuring kasadayana jamaah nu sami hadir kangtosna nu sumpingna teh ti tiap lok sok ieu teh ti tiap wewengkon. Mudah-mudahan didoakeun sadayana nu sami hadir sing panjang umur. Hoyong panjang umur bo. Sok sing panjang umur batur geus mararaos maneh kakelentengan. Daek umur kitu bo. Nah, teu make hayang panjang-panjang deui. Malah ayo we ari ngaduan teh Allah mah tawil umurna. Hayang panjang umur rek kumaha mun diijabah. Umur panjang alangan tang batul geus mararawat kakalentengane sorangan. Matak lamun rek maot mending ti ayeuna. Beung pangragem keneh batur. Arek maot ti ayeuna. Da kunaon? Hutang loba keneh. Banyak teh heuh si Abang Emok. Babajikan aing masuk. Alhamdulillah. Maksud panjang umur teh sing dipake soleh umurna. Da keur naon umur 1000 tahun, 500 tahun, 200 tahun. Ari teh salat mah keur naon. Sanajan umurna ngan 60 beh dituna 70 beh dituna pisan 80 tapi dipake soleh panjang ta umur. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa go? Teu geuning. Apal eta? 1000 tahun alangan tang umur aya tara dipake salat, dipake salah salilana teu mangpaat ka ponok ta umur. Senajan umur nangan 40 tahun dipake soleh panjang. Siga penting ieu urang sadayana keur panjang umur ieu teh sabab umur urang penting ieu dipake soleh. Aya nu penting ieu ngariung mawa kartu gapleh. Oh, keur soleh kabeh oge. Jadi urang teh penting ieu teh keur panjang umur. Tah ieu panjang umur teh dipake soleh. Mudah-mudahan bisa hadir sing loba rezeki. Amin. Ada butuh pan di dunia teh ku rezeki lain. Kikieuan teh teu make duit mah teh jadi atuh. Ayeuna teh pan sagala-gala teh boro hirup maot ayeuna mah kudu moal duit. Ya. Sok anu maot na jelema teu boga. Nu ngalayana oge 10 urang. Nu tahlil 15 urang gitu gen nu tujuhan nunutan.
nah secara gitu ibu benghar maut ya Gusti nabung eta nu ngalayan dapat aya duitan teh ongko murebkeun pasti bakal gede buruhanana dupi di dieu murebkeun atas mahal sabaraha di dieu murebkeun 30.000 tahun 2023 mah murebkeun teh tos janten perdes peraturan desa ayeuna teh tos naik 300.000 nu murebkeun teh maca talqin teh 200 hari tahlil teh gocap jeung rokok sabungkus teu kitu eta dimana geus boga rezeki urang sadayana mudah-mudahan sing engal arangkat ka tanah suci amin ya Allah ya rabbal alamin didoakeun oge nuhunkeun doa sami isim kuring ge sadayana mudah-mudahan sehat jasmani rohani atuh jisim kuring sing soleh malah jisim kuring sing loba rezeki utami nama isim kuring mudah-mudahan we sing guna kanggo keluarga boh kanggo agama amin saha deui nu kudu doakeun ye nu dagang penting ieu mudah-mudahan dagangna hasilna sing barokah terus saha deui nya nu baleunghar sing balalageun anu can payu sing lalaku rana sing buru-buru parayu lobarana kali duda aya nyata layana aya sia teh ayo nganggur atuh tukang son mudah-mudahan tukang son teh teu kaduakeun nasib tukang son teh goreng ku protokol kudu ijab kudu sambutan da tara duakeun tukang son teh hari dibutuhkeun tukang son teu kaopson leutik goreng patut son teh hari didoakeun tara da urang doakeun tukang son sound system sing tarik sing payu nu bogana sing sehat walafiat amin geus sakitu cukup madu teh naon deui sia teh lalaki sing nyarandung ulah kenapa eta teh hayang bapak teh nyandung teh sia tong jawab hari bapak hayang nyandung hayang tidak mau gini paegan salaki ece teh pegang aya kahayang bicara wae lah dina dinas data kependudukan di Cianjur abdi kamari ngobrol sareng Padamal Disduk Cianjur teh istri sareng pamegat teh tos hiji berbanding 12 jadi lalaki hiji awewe 12 per orangna hari salaki ece kakarak boga hiji ece berarti 11 deui nganggur karunya anu 11 teh meureunnan 5 nini rana anu genepna teh meureun aya budak keneh kakarak jero dilahirkeun sok naramahan ngumpul keneh can kiamah geus kiamah mah moal bisa nyanung pangaka nyanung ketang cukupa hiji oge bapak majikan mah kadupana hiji Cibeber hiji Cijati hiji we abdi ge teu ereh boga hiji jabri kalakah hantem we meuli komet
Jamaah kaum muslimin anu mulia, ieu teh acara gebiar tahun baru Islam atanapi tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Disebut Hijriah teh margi ngetan tina hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sarita Kangjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pas di Madinah teh nuju saum tanggal 10 nepi ka ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad, lamun sekaula umur panjang nepi ka tepung jeung taun nu bakal datang tanggal 8 ge rek puasa nu mawi disunatkeun kanggo umat Nabi dina sasi Muharram teh nyaeta saum kaping 8 sinareng 10. Malah musaya pisan mah ti kaping 1. Malah kabeh ditu nama oso ngadamel bubur Asyura. Laras teh pasok ngadamel bubur Asyura. Bubur Asyura teh nyaeta bubur anu tiis, teu make uyah, teu make gula. Margi nurut sakumaha sejarah Nabi Nuh. Kapungkur Nabi Nuh dina kaping 10 bulan Muharram teh anjeunna mendarat dina parahu nya tina lebet kapal teh seueur pisan katuangan susah sesa, kacang, gandum, aya beas, aya nanaon, aya korma. Tah nu eta susah sisa teh ku Kangjeng Nabi Nuh lajeng dikumpulkeun, dibuburkeun, dihijikeun. Janten namina teh bubur Asyura. Itu tata sejarah teh sakelumit eta mah. Jamaah kaum muslimin anu mulia, hamdan wa syukron lillahi ala dawam. Sumanga urang titenan ra puji rauh syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Kalayan sholawat miwassalam mugi asa papaosna dicurah limpahkeun ka Sri Paduka Alam. Hiji jalmi nu meunang ngipuh ku pangaweruh, nu meunang asah ku pangabisa, nu meunang matri ku pangarti. Urus sadurung winara nyaeta jalmi nu diagungkeun ge diugung-ugung, dimuliakeun turta pada ngamuliakeun. Anu wastana Sayyidina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarit tinun ing pasewakan busana maneka warna sarapaka puspita pujian yang bataraking sarawarukma ringging manikna warata, ringging manikna warata. Genturakan tinutur gentrakan cinarita tulis kang kapiwarat enggal nu kacarios ngawiosaken di hiji pakampungan nying kurati pakotaan nu katelah nyaeta ieu kampung teh kampung Bantar Jaya, Desa Sukaraja, Kacamatan Kadupana, Kacana Kawangkon, Madukara, Nagara Amartapura. Nagara nu berat beunghar buru di jerubro dipantau buncil leuit loba deui. Utarani sukati nu daragang suka senang, sepi paling tawong rampok. Estu ieu nagara teh payus disebat nagara nu baldatun thayyibatun warabul ghafur subur makmur gemah di parepena piloh jina aman sentosa terkala di larja. Kasondong di hiji ieu pakampungan nyaeta kampung Bantar Jaya. Sadaya hamba rakyat nuju kempel ngariung dina raraga ngagungkeun sasi Muharram anu diayakeun ku para karang taruna IKTB.
katinggal tika tebihan ngaletkeun keuna masyarakat ieu pakampungan anu endah luar biasa rungkarengkolna galengan sawah kalayan dina sawah dina galengan katinggal nyaeta Tupang Sari terong lenca kacang panjang roai kalih surau badengekeun heula pan keur ngadalang aing teh cura-curana cai nu harera atuh satongohing ieu pakampungan pasir-pasir nu rajagna tutuwuhan dihias ku marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pantemalan ngawilujengkeun ka eta ka ahli kampung anu nuju bibingaan dina wengi eta kitu kayaanana Uning awayang sawengi neng ucurayati nu sae awon kasaksi nangemutan nu sayakti jang dianconim kurang tangtos kaharti hakaka kurang tangtos kaharti eta kasopono kasona royong kajalan sono monok sono patepang di jalan warga seni Padalangan mere contona didikan hanteuningan ti aturan nu nyangkana pangwangunan rempuk dukung sauyunan gotong royong babarengan Bendra Mendra Sastrawi nular hiyane upakulingan rana gentura kang tinutur gentra kang cinnarita tak ladang kikituan teh euy bisa maraban anak pamajikan teh bisa mereka inung bapak teh bisa ngabangun madrasah masih gitu manfaatna teh kusabab uing kikituan didengekeun ku mararani da kikituan hungkul anu ngadengekeun mah teu jadi duit ya Allah dina naon isin kuring dina ieu wengi ngadalang dina naon moal doraka moal da ngomong nurutan dalang ngomong nurutan dalang ulah teh salat sanajan dalang salat ger make bahasa seni dalang malah diantara lamun jelema salatna diheureuy-heureuy maka di seni dalangkun salatna kaasupkeun kana golongan jelema nu ngaheureuikeun kana salat sedengkeun diancam jelema nu sok ngaheureuikeun kana salat lara kawel ke tempateunana kade ayeuna mah sok loba dina TikTok yang barudak salat bual geol malah ayeuna aya tadi belah wetan tah pangeusi lara kawel teh sibet isir eta di belah wetan berkaya imam kahiji, imam kadua, imam katilu. Si koplok eta dibangun urang kok. Tapi kamu ngabarubah eta teh ngeureui kan teh kana salat ka. Teu sesuai jeung aturan. Bagi ka jadi musonif anyar. Hijriah ge diganti geuning ku Komariah. Teuing ti mana mimitin apa si koplok. Aya urang apa eta aya si eta pokona mah dalam mun wau we eta wau we jeung malaikat Ajroil dilaporkeun wae disetorkeun kada ieu mah ngawangkong nurutan dalang mun salat nurutan dalang doraka sanajan dalang teu meunang usolli fardhol maghrib eta salah sarokaat pake jeung eta deui doraka kade yeup
ibu poe isukan urutan dalam di imah teu naon pasalaki jol kedep ruk teh nyuuh pasalaki nyagakeun semua pangabaktos kunjuk panjenengan kaula nuhun sasalakina keur diung dina kursi kahuleng we ai sia gelo nanaon asa teu koplok Bapak nurutan ajengan uputing gede bisa ngadalang oh ya diturutan ku salakina diterima gelis wah gaya manawi aya kahoyong kaula nun caroge abdi anu hideung tarangna tong make hideung atuh sia teh laras siakan aya kahayang ni aduh mangga geura nyarios hoyong naon hayang cikopi akang eta hayang cikopi di kadiheujeun-heujeun lumawi kopi nage teu aya meuli ka warung ieu lumawi aratos nage teu gaduh nah ada warung nage tatana nganyuk bejakeun cek aing eta kikituan poe isukan di imah doraka moal ngan anak kecil calanga yakin tos ngaji teh gelo teh nu bae bapak poe isukan bapak aya nu keur ngadidik di jalan jol kuleuweuh di tengah imah rek ka mana ya daya cek lumpang teh bade ka payun kakang bade ka mana ka payun bade ka warung lamun bade ka warung kaula nitip mese rokok jarum coklat satengah bungkus mangga di bawah hingge eta kikituan poe isukan doraka moal oh ake dan tatana ngabring ngawatamang atau bapak kades bapak kaur tadi bapak anu sambutan teh sana teh kaur teh bapak sudar bapak kapara kadus para kadus hadir sakedeung kada kadus eta kadus sing torojo palpunuh jagakeun si bapak ngabaktos kunjuk panjenengan kaulun bapak sudar diterima ku kaula ya pikir sana kaula nun kaula itos ngariu wayahna pajak gerak tagihan eta kikituan doraka moal wah ngan samingo dipecat sia alah hekel diwa ngomong nurutan dalang nepikeun katerangan make seni ngarah supna teh teu karasa nyeri kitu da dibarengan ku seuri nya kadar aya kawi nah ada di masjid besok ngawi sok di masjid ngarawe sok eling-eling umat teh ngawi teh bo da make seni teh eling-eling umat teh pecakan eling-eling umat di masjid tong make seni eling-eling umat muslimin muslimat ayo urang salat berjamaah maghrib geus teu kewajiban urang ke dunia euy kamu pi bakal dia jangan di akhirat euy lamun teu disusul ka ku RW maka seni sateka plok murid aya disenikeun mah geunah geura eling-eling umat ge dikawihkeun eling umat muslimin muslimat ayo urang salat berjamaah maghrib estu kewajiban urang keur di dunia kanggo pibakeleun jaga di akhirat tuh geunah ya aduh tuluy kenjang euy ngeunah ya jangan ada ngeling-eling umat tepan baheula mah ngabring ka masjid caki mawa baterai anu mawa lantera anu mawa obor barudak laletik ngabring mawa momotoran nu make coledan geuning budak ngorak kopiahna mengple ieu sorba eta sampingna di ais da dibeureunyeung ka masjid beres salat keluar beung nu di pos anu di mana rame baheula mah ngadenge eling-eling umat teh ngabring ka masjid daratang ayeuna mah ceuk budak di masjid eling-eling umat teu ngajawab jelema ayeuna mah di imah bari udut teh lalajo TV paduli teuing da ka umat ieu lain ka aing
baru karena meureun eling-eling umat teh ka oces meureun maksudna teh eling-eling umat teh eling umat manusia teh cekeung teh jang isukan mah ganti tong eling-eling umat eling-eling kolot diganti tak ku budak eling-eling kolot muslim budak ngorang aja rada udah ka kolot cenah eta teh ngawi eta teh seni teh disebutna hirup make seni mah bagaikan tangkai berbunga lamun teu make seni punten lempang tong make kepat kieu eta pantes teh ya aya make kepat mah geuna deuk eta teh senina tingali baju abdi ieu make seni mah reunceung siga tos dikeureut aing baju teh 700.000 di Bandung. Ieu mah meulina ti Mekah basa umroh. Jauh lalakona. Ieu kopiah mah basa umroh sarua. Ieu Indian geus rada muka ya kulitna. Ieu samping BHS. Bawa mobil ka dieu teh metak ka dieu teh dangdanan teh ieu teh dangdanan mahal ieu. Pirako bayaran uing penting ieu eleh ku dangdanan euy. Alah Gusti ngagung. Maka seni mah mantes nanaon oge. Seni maca Quran tadi diawaskeun aya beti asli aya jawabul jawab aya hijaj aya ros aya ala nawa aya beti suri wah ka seni Quran hungkul teu meunang ger maca Quran make seni sunah teu meunang dicampurkeun suni sunah ka sunahkeun seni Quran ka Qurankeun kade maca Quran make seni sunah ger watini wajaitun wah es lilin eta mah teu meunang doraka lain meunang gajaran seni sunah kasunahkeun ngeunah geuning seni sunahnya uninga seni sunah urang dia sang tolo cilaut eureun kasono teu eureun ranca buaya jadi tapak cinta nu ayeuna anjeunna duka di mana do geunaheun 500.000 eta teh halah seni sunah aya seni Quran aya seni adan komo di Madinah seni adan aduh tadi Mekah mantu bisa nyontokeun Allah wah genah ya pokoknya mah genah kah ieu mah di Istiqlal nguping adan di Jakarta Allahu Akbar Istiqlal abdi amang ka Cianjur alun-alun Cianjur eta nguping adan da dibayar pan meureun adanna Allahu Akbar duh nikmat ya pokoknya mah ieu mah di kadupana ke geunaheun atuh alun-alun Allahu Akbar tuh seni mah geunah ya ku seni teh Allahu Akbar Allah di dieu eta mah gambaran aneh eueuh sia teh dan ku aki-aki adan teh budak ngora tori adan Allahu Akbar gagap budak ngora mah ari aki-aki atuh geus pabulit jeung napas ge alah tungtungna teh itu budak ngora adan kadengieun ku calon bibitohaeun nolong dina lawang foto masih dia tarik binato kata adan lain tulus malikeula ka tukang betok bitoha alah alus gara sok adana make seni kan naon kita ieu ge ceramah ge urang make seni penting ieu mudah-mudahan we sing kaharti tur mudah-mudahan ulah jantan raheut kana ati malah sing jadi panglipur kalbu pang beberah kana manah kadituna sing jadi ilmu anu bisa ngamalkeunana amin ya Allah ya rabbal alamin keun da ieu mah urang saling elingan saling ajakan ulah jantan ejekannya urang kawitan we
abdi bade naros ka urang dieu nu sami hadir dupi anu sami hadir dina ieu wengi teh ieu teh Islam. Alhamdulillah sing Islam jeung hate-hate amin. Jadi Islam teh lain KTP hungkul parat kudu nepi ka Islam tekadna, Islam ucapna, Islam lampahna, Islam lakuna, Islam hatekna, Islam pamikiranana kudu parat kabeh sabab di dinya ge saur katerangan udhulu fisilmi kapah ka kudu asup kana Islam teh kabeh ulah sapotong-sapotong ti mimiti tekad ucap lampah jeung pikiranana bahkan jeung hatekna kudu Islam. Dari Islam aya naon? Lan oh, tugas masing-masing. Oke. Balikan deui ka dia. Islam. Jadi nu sami hadir teh Islam. Islam teh agama nu salamet. Ya salamet dirina bisa nyalametkeun ka dulurna. Urang jeung urang teh ya teh dulur saagama. Rek ditanya urang dieu hari rukun Islam sabaraha hiji? 5 raku teu apal-apan fungsi lain. Eta teh sok dipelajarkeun di sakola Fuad baheula. Sakola Fuad. Paud. Fuad ya abdi mah. Sakola Paud. Rukun Islam teh pan aya 5 kahiji naon cenah? Syahadat kadua, salat katilu, zakat kaopat, kalima bunga haji mun kawasa de jalana. Hari Islam teh lalawananana kufur. Mun rukun Islam aya 5, ari rukun kufur sabaraha hiji? 3. Aya was ya. Apa rukun Islam aya 5 aya lalawanan Islam teh kufur. Berarti kufur ge aya rukunna sabaraha hiji rukun kufur? Ya, geura jawab burukeun pan aing rek balik ngarah tereh kajihan. Mun rukun Islam aya 5, rukun kufur ge aya 5 sarua bo. Rukun Islam teh syahadat, salat, zakat, puasa, munggah, haji. Nah rukun kufur ge aya 5, hiji tara syahadat, kadua tara salat katilu, tara zakat kaopat, tara puasa kalima geus nisab teu ini kufur teh. Nah tinggal malikeun. Ya ya. Pasok sarolat urang ieu. Pasok syahadat. Pasok laqaw syahadat ge. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh laqaw syahadat mah. Kudu teh syahadat kitu teh kudu. Syahadat lisan ngaranna. Cicingkeun itu mah jongjon tong ditinggalikeun aya keur ngakutan hahakaneun. Ka dieu we ka aing. Tingalina. Ya eta ku riweuh ongkoh. Pakarek oge naek aing geus nyediakeun kejo. Oh cicing ya. Syahadat. Nah. Balikan ka dieu aing jadi tadiwur ya ongkoh. Pan di ditu teh meureun kabeh ge keur mencrong ka dieu. Jol we nyadiakeun kejo nya ka ditu kabeh. Jeung. Kejo, kamana sia suatama. Keja sia suatama. Kudu aman ka dieu. Balikan ka dieu. Syahadat, ari syahadat teh ngaku yen teu aya deui pangeran amin. Allah. Aku sanyanyana Gusti Allah teh eta pangeran urang sadayana.
sareng Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah, eta teh ngaku. Jadi syahadat teh ngaku Allah daya di pangeran angin Allah sareng sanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Dina bewir kudu ashadu syahadat, dina tingkah laku ge kudu syahadat. Nah kumaha syahadat dina tingkah laku nya eta kudu jelema geus bisa syahadat dina lisan, syahadat dina pagawean, syahadat dina tingkah jeung laku mah nya eta jelema nu geus bisa jeung sanggup ngaku kana kaleuwihan batur, ngaku kana kakurangan diri. Tah eta teh syahadat ngaranna. Ari bewir lakoh wae ashadu ashadu. Ari beres syahadat sia keluar ningali batur imah gedong ya caduk ah. Teu cereuh teh syahadat na sia. Ari bewir syahadat nama lakoh. Ari pas keluar ngabo minyak batur seungit ya minyak murah meunang anjung. Teh syahadat teh. Da jelema nu syahadat asli mah bewirna ashadu. Ieu dina tingkah jeung lakuna beres syahadat langsung ngaku kana kaleuwihan batur jeung kaunggulan batur, ngaku kana kakurangan diri, eta teh syahadat ngaranna. Hati aja. Kade ari bibir sok syahadat. Ari pas ningali batur imah gedong, ya. Imah gedong oge, wah hutangna ngabobruk nyaho ai ge. Teh syahadat sia. Ningali mobil batur weteuh ya caduk menang iridit aya bisa aya nu kitu teh syahadat sia. Da jelema nu syahadat mah nu kaleuwihan batur jeung kaunggulan batur teh diaku alhamdulillah si eta saluhur ti urang boh dunyana boh ilmuna boh pangabisana tah syahadat teh ashadu. Kuring mah da geuningan batan sakieu eta teh wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah teh. Amoy yang jadi jelema nu sok syahadat jelema nu dina tingkah lakuna dina pergaulan ngaku kana kaleuwihan batur, ngaku kana kakurangan diri, eta jelema sok syahadat. Ningali batur imahna gedong alhamdulillah alamin si akang imahna geus gedong. Keun alhamdulillah atuh batur imah gedongna kuring mah milu-milu diukna atuh. Alhamdulillah si eta mobilna weteuh atuh urang mah ngilu-ngilu numpakna. Alhamdulillah si eta kabagian bantuan BLT atuh urang ngilu ngopikna. Alhamdulillah si eta kawin atuh urang ngilu. Lain ngilu ngenong nang ngilu parasmananana kitu. Tak eta jelema nu sok syahadat percuma biwir ashadu ashadu ge hari pas ningali kasaluhureun ya dicamplangkeun ai maneh teu gabrang naon ai maneh we kabarang naon dicamplangkeun aya batur kaleuwihan teh dicamplangkeun can ecereug teh syahadatna da jelema nu sok ecereug alus syahadatna lempeng syahadatna mah di mana batur aya kaleuwihan teh diaku oh si eta hebat si eta saluhureun ti urang si eta barokah kahirupanana diaku. Jadi nu ngadu disebut syahadat teh aya syahadat lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aya syahadat dina pergaulan nyata ngaku kana kaleuwihan batur, ngaku kana kakurangan diri. Hati oi syahadat teh. Jadi nungaran syahadat teh nyaeta ngaku kana kaleuwihan batur, ngaku kana kakurangan diri halas. Dan di dirinya nage asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngaku yen teh di pangeran angin Allah sareng ngaku teh di yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah sumuhun. Aduh nampi rebon laksa ketika bingahan kaulan nun Ramadewaji. Ieu patwa pitua ditampi pisan kalayan katampi
panangan kiwa kali tangan simpan pulungi ati puning mastaka sok korban dia kumbayangan kasep ari geus katampi mah tah kitu jelema nu sok sahadat teh di mana dina kahirupanana ngaku kana kaluwihan batur ngaku kana kakurangan diri batur meuli boga mobil weteuh diusapan alhamdulillah si akang mobilna weteuh ceuk nu boga mobil teh nyaeta ieu ge meunang iridit didoakeun keun bae akang iridit oge anu penting nama lancar kiriditanana mobilna ulah ka bengkel wae amin alhamdulillah ceuk nu boga mobil bisi rek ka mana-mana mah topae mobil mah pake tuh geuning nya alhamdulillah si akang imahna gedong nyaeta hutang nama ieu teh ngajabrek keneh teu naon didoakeun hutangna sing lancar imahna sing barokah amin bisi hayang kopi jeung udud urang ka imah yu atuh geuning deket tetaroyun tapi lamun dihina dicaci dimaki ku urang tah nu boga imah gedong baca dok imah gedong oge dapatnya hutang nama kadengieun we ku boga imah gedong ceuk nu boga imah gedong teh naon siang ngabangus goblok sanajan imah aing loba hutangna aing moal neta pambayakeun ka sia rasakeun sia aing rek syukuran moal dionang sia ku aing tuh jauh ti rezekieun sadar kadua naon cenah rukun Islam teh salat hari asyhadu alla ilaha illallah mah tos katalar atos tinggal ngalaksanakeun dina pergaulan syahadat ngaku kana kaluwihan batur ngaku kana kakurangan diri eta teh syahadat ngaranna kadua salat nya mau urang dieu ge da ahli salat osok sarolat urang dieu osok hari sholat urang dia sok make usoli sok make usoli tara sok ta abdi mah sholatna usolina memeh sholat kenapa keseri abdi mah sok usolina teh memeh sholat sarua cara urang dia oh sarua berarti mun sholat ngadelok make usoli irha beresna tuh jadi usolina memeh sholat teh sok aya wudu sok baru wudu urang ieu wudu teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu ge mun rumasa aya wudu teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu ge mun rumasa aya beungetan rumah saya beungetan kumah ku wudu teu rumasa itong da agama mah teu maksa ditah wudu sote keur jelema anu boga beungeut cenah abdi mah da teu boga beungeut entong di kumah ku wudu entong ngan ngaca ieu teh beungeut bujur beungeut kumah ku wudu nyaeta mung wudu lamun jelema boga beungeut tapi mung wudu nu kitu teh jelema kanal kulit beungeut ari jelema nu kanal kulit beungeut jelema naon ting sok jelema gelok lai jelema berarti nu tara wudu teh sarua jeung jelema gelok acan gelok kakar sarua jeung wudu beres wudu dulu salat dadina tungtung salat teh aya uluk salam lieu ka atuhu lieu ka kenca assalamualaikum warahmatullahi ini asaluka fauza minal jannah assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika minan nar eta teh luak lieu karana hartina jelema mah kudu daek luak lieu tari utara daek luak lieu naon bisa bareng jelema mah kudu daek luak lieu assalamualaikum assalam ari nu kana daek luak lieu naon tah beku jadi utara daek uluk salam teh sarua jeung beku acan jadi beku kakara sarua jeung tawa ka ngamek salat deh oh cek tadi rukun Islam nu kadua teh salat lain harti urang dieu karang salat
da urang dia oge masuk salat da agama na Islam ngan bawa loba jelema anu karek bisa salatna salat dina dohiriyah hungkul salat dina wujud hungkul bawa lolobana can bisa salat dina pergaulanana punten nih bo ieu mah dauhan Allah dina Al-Qur'an saur Allah dina Al-Qur'an kade ari ka Allah saur ari ka Gusti Allah dauhan Allah saur Allah ieu mah ka Gusti Allah pancuk Allah oge kata ka Allah nepi ka ucuk nepi ka kawas kabaturan ka Allah nepi ka ucuk pancuk Allah oge nepi ka ucuk kawas ka Mang Sarman dauhan Allah dina Al-Qur'an as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar sok perhatikeun jelaskeun as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar salat teh bisa nyegah kana kagoreng cing ibu osok salat jawab sia teh jawab ibu osok salat besok saur Quran salat teh bisa nyegah karena kagorengan cing ari ibu osok keneh goreng apaan cek keterangan mah gitu geuningan Pak salat teh bisa nyegah karena kagorengan nah hak urang sok salat tapi masih kena rasa kagorengkeun batur ke urang pabulit jeung keterangan ieu teh da cek keterangan mah salat teh bisa nyegah karena kagorengan ari urang dieu sok salat nah mun resep keneh geuning kana kagorengan ke ieu teh salah jelema salah keterangan ieu teh da keterangan mah teu salah salat teh bisa nyegah karena kagoreng urang osok salat tapi kunaon resep keneh karena kagorengan kayak menang pabeulit ieu teh cing sok pikiran euy cing sok osok ngomongkeun batur ai salatna osok nah aja euy cing bapak osok goreng hate ka batur ai salatna osok nah kumaha ya teh menang teu aku jeung keterangan ongkos saur Quran salat teh bisa nyegah kana kagorengan ari urang sok salat tapi menang resep keneh kagorengan itu kumaha ya teh hor jauh lah kunaon ya oh urang mah kieu ya urang surahkeun leuwih deet ai salat teh sabaraha tingkah heulaanan anu dohiriyahna salat teh hiji aya nangtung salat kadua aya naon ruku nah tilu aya sujud berarti salat teh tilu tingkah aya nangtung aya ruku aya sujud nah hari poe sabar hiji Bu 7 cek tukang kiridit 7 mah hari poe sabar hiji 7 ku keung cek tukang kiridit 7 mah poe mah aya 3 Pak hiji poe kamari 2 poe ayeuna 3 poe isukan kamari di mana ayeuna keur di mana isukan rek ka mana papangi jeung isukan papai deui kamari ayeuna isukan papangi deui jeung isukan kamari ayeuna kitu ngadelu jadi poe mah aya 3 kamari ayeuna kamari di mana ayeuna keur di mana isukan rek di mana kamari ayeuna keur di mana isukan rek ka mana euy eta mah jawaban teu make ilmu lamun jawaban nu make ilmu mah kamari urang ti Gusti Allah ayeuna keur di dunia isukan bakal ka Gusti innalillahi wa inna ilaihi
asal ti Allah bakal mulang deui ka Gusti. Nah aya nu geus bisa ngajamin bakal panggih jeung poe isukan teu aya. Loba jelema ayeuna papanggih boa isukan mah diumumkeun sapeker da teu bisa ngajamin umur urang bisa panggih jeung poe isukan. Beres bakal naon urang teh kareupna heula sia di kawal hoream menyebutna ge maot. Helah jelema pada moal tika uces kadinya rek nu pinter nu beunghar rek nu pakir rek nu jago ngajina anger tungtungna mah maot. Ibu bakal maot, bapak bakal maot, abdi bakal maot sarua. Cincang keling manuk cingkleung cinoton plos ka kolong bapak satar buleuneng. Baheula masuk dinyanyikeun teh cincang keling manuk cingkleung cinoton plos ka kolong bapak satar buleuneng, bapak satar buleuneng, bapak satar. Padahal aya artian teh Pak. Cincang keling manuk cingkleung cinoton plos ka kolong bapak satar buleuneng teh cing geura areling. Cing geura areling. Urang hirup di alam dunia teh cungkrang cingkleung cingkleung ka kaler cingkleung ka kidul cingkleung ka wetan cingkleung ka kulon mantok ka imah cinoton di dapur nyatu. Hah? Matak cincang keling manuk cingkleung cinoton plos ka kolong plos kana kuburan bapak satar di bulan saneng-eneng. Ayo sia cincang keling cing geura areling. Urang hirup di alam dunia teh cungkrang cingkleung cinoton di imah molor cinoton di dapur daharan plos teh kanyahoan ka kolong bapak satar buleuneng plos kana kuburan di bulan saeneng. Datang ka dunia tata ranyang balik di dunia ge tata ranyang di boehan ge kuno hirup kumaha hirup teh mayit lah teu meunang ngalawan. Cuk nu hirup teh ieu mayit totong di boehan ieu mayit eta mayit make cungetang boehan koplok kuprak deui mah nya. Yo kumaha hirup we ya di boehan ge kuno hirup. Datang ke dunia tataranya balik di dunia tataranya di boehan ge kuno hirup. Tah nu mawi balikan deui salat memeh di salat memeh di salatan yang salat ngan ari salat eta mah abdi percaya urang dieu sok salat ngan abdi yakin urang dieu salatna carang. Laras carang salatna carang. Mun salat lohor papanggih deui engke salatnya jeung asar nya eta carang. Tentang ke panggih deui jeung salat magrib tuh carang eta teh. Papanggih deui jeung salat isya ngomong teh salat isya malah nganteng. Bisa ngimpi heula nepi ka Sumatera. Budang kaburangan itu jam 8. Salat subuhna jam 8 salat jam salat namun kaburangan salat subuhna jam 8 teu naon sok salat. Nah kumaha tuh niatna kodo daripada henteu anu leuwih hade mah dur subuh teh urang budang masuk kararudang subuh masuk alhamdulillah hari geus budang eta ka mana ini. Hah? Eta dur subuh udang ka mana ini? Mahnya ka pasar tuh. Kacai. Bapak-bapak mah kakarayapan udang bolot teh kana galar. Neangan kuntung. Cekes udud. Ini kacai memeh udud teh ge ngagog we heula. Hah? Setor. Karena nila salat balikan cek tadi salat teh aya nangtung aya ruku aya sujud sing ingat hei
para karang taruna, para pemuda, hormatan hidup di dunia ayat 3 tuturkeun surahkeun ieu salat. Hormatan urang di dunia teh aya 3, hiji nangtung 2 ruku 3 sujud, naon hiji saluhureun 2 sasamaeun 3 sahanapeun. Hormatan hidup hei para karang taruna, lamun hidup di dunia geus bisa salat, geus bisa ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, mikanyaah ka sahanapeun, rek panggih jeung kagorengan moal eta salat teh. Mata cek dau katerangan as-sholatu tanha anil fahsya iwal, salat teh bisa nyegah kana kagoreng. Mun jelema geus hormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, mikanyaah ka sahanapeun, bakal aya kagorengan moal tuh. Ajaran belinca kaharti ayo sholat nama ungket nama sholat sunat ke cuat tika 8 rakaat. Sholat Jumaah jam 2 ka karek mantong bunggung molor di masjid. Sholat subuhna jam 3 tos saya di masjid, jam 3 tos boga nyepeng tasbih. Tahajudna 8 rakaat, duhana 8 rakaat, ngan beres sholat eta si eta mah datang keluar tara sholat deui. Na pergaulan papangi jeung saluhureun pamana jangkar kehen teu ngahormat teu nangtung teh, papangi jeung babaturan nah tah sibeuti sirih tah taplok ka dinya kitu, papangi jeung sahanapeun beletak di teke cing jelema nu kitu si tara salat teh. Ya rasa papangi jeung saluhureun akang Assalamualaikum salam di mana akang hasil pidinya kadi lah sinang heula hormat ka saluhureun. Papanggih jeung babaturan ruku di dinya kumaha rukuna lur cagur ngopi wah tah di babaturan. Papanggih jeung sahanapeun jang kasep bager teu kenging amang di dinya bilih tigu jubur kana kula ieu artos 2000 ieu gajanjung geura sok digaresepeun. Matak nangtung ruku jeung sujud, nangtung ngahormat ka saluhureun, eusikna pentaeun jeung tanyakeun. Ruku ngahargaan ka sasama, eusikna keur pibatureun hirup batur pakumaha sabab musyawarah masok jeung babaturan heula. Ruku eta teh sujud mikanyaah ka sahanapeun titaheun jeung bereheun. Hamoy jang hai sholat wujud nama eta sholat wujud getol dan gitu si eta mah ka bapak kamana ya bokap ya pira ka bapak gitu lah nah isia jeung bapak teh tapi ka bokap aing hari nyokap kemana bokap bawa cenah ka kawakap kan itu ka suwa meureun ka bibi kap kan ini kap aki kap kasaluhureun geus nyoo gado kasasama geus nyoo merot geus wani merosetkeun calana kasahanapeun geus wani nekeanana wah hampura ka jelema kitu can salat sanajan getol salatna da jelema nu sok salat mah dia eta bakal kacegah tina kagorenganana rek ngomongkeun teh pasti diomongkeun teh hor pan si eta teh saluhureun urang teu tulus ngomongkeunana da saluhureun ngahormat kita rek ngagorengkeun teh ka babaturan hor pan eta teh baturan aing teu tulus tah ngagorengkeunana teh da ruku erek ngahina teh kasahanapeun hor pan si eta teh sahanapeun urang pikanyaaheun teu tulus ngahinana teh da sujud kita jadi nu sibut salat teh nyaeta nangtung ruku sujud ngahormat ka saluhureun ngahargaan ka sasama mikanyaah ka sahanapeun amoy jang geuning hirup di alam dunia teh urang kudu daek salat teh lain hungkul salat ungked
termasuk di mana beres salat ngungket keluar dina pergaulan ge kudu salat deui. Mudah-mudahan budak ora di sing jadi ahli salat, amin. Nya salat di masjid, nya salat dina pergaulannya kade. Cekel ku aranjeun hei para karang taruna IKTB, anjeun di mana wae lamun daek salat, datang ka Kadupanak salat, datang ka Cianjur salat, datang ka Cirebon salat, datang ka Pager Bandung salat, datang ka Talung salat. Naon disebut salat? Ingatkeun nangtung ruku sujud, ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, mikanya ka insyaallah aman hirup anjeun moal papamih jeung kagorengan. Ya diri masing carincing